Punten, Cek. Mang, Cek. Mang, punten, Mang. Mang. Lihat jualan tuh, Mang. Cai, Mang. Cai. Beli cai, Mang. Oh, mohon grab. Aduh, besar naon, Jang? Iya, Mang, sabaraha? Eta 500-an. Oh, Sabaraha hiji? hiji, Mang, ah. Terus di mana, Jang? Iya terus ngalamar damal, Mang. Menang teu? Itu, Mang, temenang. Geus tang hideum heula nu Diuk ka ditu. Mang, angsul, mah. Candi angsul lah. Oh, apa? Kela nya kela. Duduk. Bari gini duduk. Duh, orang negara teh geus merdeka ya. Tapi nangan gawe servisan. Kumaha tuh nya orang teh ya. Sareng heula kitu sakedeung. Kapean atuh Gusti Agung. Duh, aya teko euy. Buah teko ajaib ya. Ajaran lah digosok sugante lah. Aduh, ning gede pisan euy jina. Saha sia kernaon di dinya. Urang nu ngagosok ieu teko. Berarti urang majikan maneh kieu mah. Wah, kira kuat majikan aing juga hawa maghrib. Menipoek. Suwe sia jin. Aing asupkeun deui geura kana jero teko. Ulah heureuy. Gede ambek geuning keur majore. Hese sia moal payu geura. Ye, ngalunjak geuning jin teh nya. Kok aing pake nyuh kopi geura ieu tekona. Pis wa. Ayeuna mah kieu we atuh wa. Maneh boga naon permintaan ke kurang dikabulkeun 2. Tong loba-loba nya. Lah, nahangan 2 biasana ge 3 jin. Dikorupsi nya hiji deui ku maneh. Sakitu ge alhamdulillah wa. Geus guat naon permintaanna. Ulah nu aneh-aneh tapi nya. Je, ninggal jin anu nga-request. Kelah ya, urang mikir heula kedeung. Ulah lila teuing wa mikirna. Orang tunduh ye. Je, ganeng ya. Kok aing durug geura tekona ieu. Ampun. Lah kitu atuh wa euy. Sabaran pisan kelah mikir heula. 2 hours later. Nah, Yah, mana nu nyolong sampai aing? nahan jol-jol karena maling sampe ai maneh. Si horeng teh ngimpinya. Maknya jin bisa ngimpi beki aneh-aneh wae jin teh. Nya atuh da urang ge boga perasaan. Nya geus atuh. Urang geus boga 2 pamentaan ya. Oke, sok naon permintaanna? Urang hayang jadi palurah terus boga pamajikan 2 nu gareulis deui. Banget kos kitu hayang boga awewe 2 gareulis deui. Hayang jadi lurah. Oke. Permintaan dikabulkeun. Assalamualaikum, Pak Lurah. Assalamualaikum. Lurah. Assalamualaikum. Lurah. Waalaikumsalam. Saha euy murid-murid kieu? Punten, Pak Lurah. Ieu bade nyerahkeun hasil laporan. Laporan naon? Ke hasil rapat tadi. Oh, mana tuh? Mohon bade sakantan antara sini aya periodik. Oh, hon. Atur nuhun ya Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Si rapat naonnya? Oh, pan orang teh lurahnya euy. Papa terus wih. Papa bade mau naon? Mam naon lah bun, bebas. Papi terus wih. Aduh si papi pasti capeknya tadi tes rapat. Muhun mi. Gak atuh dia ku mami cuma dipencetan. Pak, bunda apalagi meser mobil Messi. Nyala sok meser gampang Pak Lurah. Pi, kami oke yang ke salon, hayang dicat rambut, terus di smoothing. Pokoknya mah di alusan weh. Nyala sok gampang lah, ulah sok jiga nu susah. Ih, sini Pak Api, mani bager pisan. Nya jelas atuh papi. Mana tuh ongkosna? Tenang atuh mi, bun. Harta papi mah mal erek 7 turunan ge. Kosong geuningan dompetna euy. Aya tapi Duh, keheula yeuh. Suga nyelap. mana Pi dompet? Paling kosong. Banyak kosong, tinggali. Enya geuning Pi, geuning kosong. Duh, kemana duit papi, bun? Wah, sebener si papi. Nya ya, sugan hayang diusir. Nya lages nia can usir, salah kikerek ieu mah. Mi, pis mi. Bun tulungan atuh ieu. Geus lah hayu ieu can usir, salah kikerek ieu mah. Nya hayu lah. Itu ka ditu sia indit. Aduh, mi, kejam amat. Bun masih hoyong kan kaya? Hoyong sih, tapi lamun aya duitan. Ya geus lah ka ditu dasar lurah kere. Aduh, ampun mami, bunda. Ampun mami. Bunda. Ampun. Aduh. Nyeri gini euy. Nah, orang masih di dia keneh. Mi. Bun. Jin. Sing horeng ngimpi.